balik teh, Cak. Ngalah antur yang heulanya, Ica mah. Nyanyi atuh mah, naon deui? Pan apal Ica teh sakola. Lain mah balik heula. Capek pan ngalatur yang teh. Jauh baliknya mama. Kepenting mah, kan Ica geus aya di imah. Lumayan tah. Kuliah teh. Beunang lobaan mah. Enggeus atuh. Ulah sok ngalaan we turiang. Pan apal Ica teh sakola. Mun Ica teu ngalatur ya, urang rek di mana atuh mah? Dapat duit teh. Kan mama ge apang meureun. Obat mama teh duit tebus ka rumah sakit. Duit deui teh kan. Heueuh nya. Kumaha sih ieu teh? Geus ditanyakan deui ka PRT urusan mama. Bisa teu dirujuk ke rumah sakit? Hese mah, mun eueuh KTP mah, teu bisa ka rumah sakit. Makana tah ayeuna teh mama kudu nyieun KTP heula. Kamu teh KTP mah gampang. Bisa diobaran ke rumah sakitna. Nyesek atuh. Cieun KTP mamahna. Ambe bisa menang bantuan. Ambe bisa ke rumah sakit. Ambe kanyahoan penyakitna. Ieu teh ribut-ribut teuing, Cak. Penang penyakit naon mamah teh? Cek Pak RT ge mah, nyieun KTP mah kudu make duit. Nu gratis mah. Mantap tah Ica ngatur yang teh jang naon. Ya kan jang kumpulkeun duit mah oge. Yang mayar rumah sakit mama oge. Butuhnya. Assalamualaikum. Cak, Ica. Waalaikumsalam. Ren? Aya naon ka dieu? Iya, Cak. Reni tadi dengan Ica ke sawah. Teka panggi. Ica ngelaturana di belah mana sih? Oh, camah ngalatur yang di sebelah weta. Emangna kunaon, Ren? Oh, nyapaingan we atuh, Cak. Reni mah ke belah kulon ngalantur yang na. Nya iya tuh orang aja. Ngarang turiang. Pan seger Ica. Iya, turiang na. Ih, Dang Ica? Heeh. Ih, Ren mah sok kali tuh. Pisang tadi teh, Cak. Turiang. Ren mah anak jelema bonghar atuh. Sok kudu abuk-abukan ka sawah sagala ngalatur yang. Pantuan Ica deh. Nya, apa? Tapi kan Ica mah selalu nganggap gitu. Namun dinawarkan bantuan, mere duit atau ngajakan jajan teh, kan selalu ditolak ku Ica mah. Nyapir aku yang dari ngalatur yang masih ditolak ku Ica. Itu Ren. Urang kan emang bestian ya. Tapi kan atuh mun Ica dibantuan wae ku Randy mah. Nya apa? Tapi kan Ica tuh selalu nganggap besti mah. Ini mah nyaap ka Ica. Lain sekedar besti. Ini teh apa? Bisa Ica jarang jajan. Si lapar. Sedang penyakit mah. Nanti embung Ica ketika sakit. Bukti maca. Nya apa? Nuhun pisan sagala perhatian Randy ka Ica. Ayeuna ge lebih ke ngalatur yang sagala bantuan Ica. Tuh, tapi da asa keterlaluan atuh Ren ayeuna mah. Untuk oge. Ternyata
asik kalau tuh Reni Ca. Berapa geus beureum, geus asa. Jadi Reni teh bisa belajar dia ti Ica bahwa ternyata hese kalau kita Ca perlu ketekunan. Mah Ica mah nyaho. Reni mah tinggal nampan Ca. Tinggal menta ieu ka kolot. Ada Ica berusaha sorangan. Eta kan jadi bahan pelajaran teu Reni mah Ca. Aya saha Ca eta? Kayak si Randy mah. Aya mama Ca. Iya, Ren. Coba mah, si Randy. Kalau ngatur yang buat Ica. Dah teh. Ica karena naik jeda nanti si Randy. Aduh, Jang Randy, menidaekan. Kumaha mun marerang. Arat depan di sawah teh. Ih, itu Bu. Reni mah resep ke sawah teh. Daripada nguling-nguling ngumpul kalian sawah. Lebih asik kan kalau turiang, Bu. Lumayan pada kerja mah. Gitu, Bu. Oh gitu. Nuhun atuh, terus bantuan Ica. Bubu ge, Ica teh nuju ngumpulkeun artos. Keunyeun KTP ibu. Ibu teh hoyong gaduh KTP. Sugan weh artos gaduh KTP mah bisa ke rumah sakit. Ibu teh hoyong terang. Penyakit naon anu dirandapan ku ibu teh. Gitu Jang. Da ari ibu ngaringkup poe kieu mah karunya Kak Ica bantik tolong serangan. Oh, gitu, Bu. Sampai terang ibu sakit parah. Dari Camatan nyarios, Bu. Ari sugan teh ibu sehat-sehat wae. Sugan ibu jag-jag wae. Dari Camatan ngobrol, Bu, di sekolah teh. Ya, masa atuh. Mama gering ku bisa ditakeun ka Randy. Repotkan Randy. Ica mah kitu wae. Panen teh geus ngomong berkali ka Ica. Mun Ica ripuh, Reni teh hayang ngilu mantuan, Ca. Nyantos lah. Ke Reni kasih ka dieu sareng si bapak. Bapak Reni kan dokter, Bu. Ku bapak diurus. Ah, ulah teh. Kajen weh urusan si mama mah. Ica diurusna. Tepira urusan dengan urusan KTP. Kan nulis EKTP mah gampang. Bisa nyen BPJS, Paskes, atau jaminan sosial nu wae lah. Terus kene mah Randy mah teu kudu pusing urusan si mama. Ih, itu, Ca. Ngambil pusing. Oke, pokoknya mah. Udah dicandak lah bapak ka dieu. Nah, Reni mata apa, Ca? Sudah teh mama Ica sehat-sehat wae. Nyantos lah. Randy pamitan aja, Bu. Pada nyusulan si bapak. Kan Randy dicandak tadi bapakna. Supaya ibu diparios. Supaya kanyahoan non penyakitna. Terus biasa diurusin ke rumah sakit. Itunya, Bu. Dari mios, Bu. Emang sulanya. Cak, Cak. Emang sulanya. Ngomongnya Siap. Nuhun sate acana Asep. Ya, Bu. Sami-sami. Keur kasep teh bager budak teh Ca. Mama mah satuju. Mun Ica papacangan jeung Jang Randy. si Randy mah anak jelema beungkan mah. Jika Ica kan Ica mah sakia miskin tuh. Apa meureun? Tapi tetep bona sakitunya nangka Ica. Mah, si Randy mah gua kabogoh. Kabogoh nage sarua di jelema beungkan. Setara lah. Jika Ica Buat kecehanan Ca. Assalamualaikum. Cak, ayah di imah tuh, Cak. Waalaikumsalam. Aya PT. Oh, Cak. PT. Saketua sekolah aya naon? Ah, tuh Pak RT rek ka dieu doang we mampir.
Kumaha kondisi Mama Ica ayeuna? Gitu Pak RT. Kamu deui jaga obatna geus beak deh Kak. Uluh sia. Eta mah atuh kudu buru-buru dibawa ke rumah sakit, Ca. Kali kelas gerak sok. Pak RT. Makana Pak RT. KTP teh buru-buru jadi aduh. Kieu nya, Ca. Urusan KTP teh mah palingnya bisa jadi oge isukan lah. Barinya gitu. Kudu mayar. Bara coba 150 keur nebus KTP-na. Pak RT turun kopi kayak harganya 150. 150. Ican orang kaet boga 50 gitu Pak RT. Mah atuh eta ge tanggal 12 Turia lumayan tak 2 kalung deui sandi deso sandi poe kumaha tuh Kieu, Ca. Sejujur-jujurna mah aslina cai KTP. Awalna mah biaya operasional kita harus ditalangan ku Pak RT. Tapi mun ayeuna teh mah kudu pisan duit ya Pak RT. Kumaha nya? Jadi bingung Pak RT ge. cenah cek matur mah nya KTP teh gratis Pak RT nah ieu mah mayar 150 sagala deui Nya, heueuh, Ca. Emang cek batur mah kitu di luaran mah ngomongna. Yuk, nyieun KTP teh gratis tuh di ditu. Yuk dicapilduk tuh nyieun KTP teh gratis. Pan Pak RT mau nyieun KTP teh teu jual-jual aya. Aya KTP. Yuk jangan Ca. Kan teu kitu. Pak RT nya mun nyieun KTP teh kudu leuleumpangan. Naik motor, tak kudu biaya bensin. Di mana ti dieu di kampung. Jalan ka Capildu. Kan ti Capildu ge kudu balik deui ka kampung. Sabaot di ditu nang ada goang ngantri nya lila. Can kudu dahar. Kudu ngopi tah diseduhkeun coba. Nu paling penting can kudu ngudut. Soalna nya lamun nyieun KTP teh biaya operasional kudu aya. Coba namun teu dibayar. Saha mereka itu kan moal aya kan? Percaya sok ka Pak RT. geus geus terus mun lamun Ica hayang ngajukeun ruti lahu tak bisa tuh Pak RT bisa menurut Bisa bae. Asalkan tah ieu tang ieu geus aya sertifikat. Sertifikatna teu aya da jiga nama ini meureun. Oke bisa lah ngajukeun ruti lahu. Teh modelan parabotan meureun bisa diganti. Tapi tinggal ieu juga ieu. Ieu naon coba ieu? Tinggal maknya wallpaper make newspaper. kan ngetren teh meureun Ngetren. Pokoknya bisa tah ngajukeun ruti lahu. Tapi nya gitulah. Kudu mayar kan nguruskeunna. Soalna zaman ayeuna mah lamun teu dibayar ieu make uang pelicin moal jalan mandek dirinya kene. Sok percaya ka Pak RT. Geus pengalaman. ngasa duit deui Pak RT cenah cek pemerintah mah kieu gitu gratis cenah nah jadi duit deui Pak RT ieu teh Udah politik teh bisa banget sih bejaan ka kolotna. Ieu nya. Kajin eta mah lah palebah duit mah. Asal dumuk ieu bantuan di pamarentah teh nepi ka. Coba eta model BLT jeung PK. Pak RT ieu pernah ieu. Karena keluar ti imah. Tojol aya ibu-ibu bapak-bapak gogorowokan hareupeun ka Pak RT. Kieu gogorowokanna teh. Yuk Pak RT. Ieu naha sih? Bantuan di pamarentah. Eta menangna teh nu beunghar deui. Aing teu beunang hoyong Pak RT. Kacau. santai atuh Pak RT Astagfirullahaladzim. Ya Allah. kan si mama Pokoknya mah nya bantuan di pamarentah ieu mun dikelola teh bener cak nya aya bantuan di pamarentah dikelola teh bener geus eta mah moal tepat sasaran sok percaya ka RT sakali ini
Geus atuh. Solusi we ti Pak RT naon? Aya teu. Solusinya. Manica boga gocapnya. Boga. Tah, eta nu gocap teh ya. Ku Pak RT bawa heula. Atuh sugan-sugan tadi mun Pak RT keur aya, ku Pak RT di talangan heula. Atuh atawa ica nunjuk heula we. Ka saha we eta mah? Baturan loba ah. Jeung ka Pak RT atuh aya teu 100 kan? Kurang 100. Eta teh boga duit pisan tuh tinggal itu. Yang geus atuh. Tapi Pak RT nya ica teh can emam Pak RT Kapan eta aya turiang? nya kan can asat meureun mah nya tek digado. Jika jelema wae dahar nu asap-asap. Sambil Ah. Bah, nya. Pokona mah yeuh urusan KTP teh ya. Ku Pak RT mah aman. Kayak atuh isukan Pak RT ka dieu deui mun aya nya. ya atuh Pak RT. Deui. Salam atuh. Da ieu bukakeun panto bisi roboh. Wah, ini lebay. Da imah butut kieu nya atuh. Wah. Pak RT. Ulu, Neng, Jang, Gelis, Kasep, Bager, Soleh, Soleha. Rek kamarana ieu? Tapi masih Ica Pak RT. Masih Ica. Tah ieu teh masih Ica itu Kang ieu. Iya. Euy, mana nu gubuk nu bau. Ini bau naon sih Pak RT? Bau miskin. Miskin. Ayo tuh sama kita yuk. Ji, 2, 3. Pada. Ayo balik home. Sampurasun. Assalamualaikum. Cak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gerak, Cak. Kansa. Aya naon? Sok atuh asa naon? Caki. Heh, Cak. Kudu basa-basi. Oh, iya teh. Wah, iya teh sebenarnya. Datang-datang ka imah batur jojorowokan. Naon maksud? Ica mah hubungan naon Miss Randy? Waduh. Ulah ngomong gitu. Ai, sampai Miss Randy. Geus aku sia. Ai, ayeuna datang ka dieu. Rek nanyakeun, "Ayo hubungan naon sih Miss Randy?" Eueuh kan sa. Bawa ada hubungan naon Miss Randy? Kebetulan hukum. Lah, si Bella ge nyahoan. Si Esita saksina ge. Nyabel, yes. Bener lah. Aing saksina ge, Cak. Mana? Ulah mungkir. Si Ica duaan di kantin jajanan si Randy. Naon si Bel? Murah mah hubungan naon jeung si Randy. Si Ica teh ngarebut ka bogoh batur. Atel teh. Atel. Ica. Mana teh? Geus viral dapetin si Randy. Viral. Nyaho teh sia teh viral kampung. Bener eta teh, Cak. Ku si Jaki ge nya dikerin kamera. Bener kan, Jak? Naon? Yang orang mah selalu bener. Tanya we bos kan, sanya bos. Nah, si mana Jaki? Iya. Bawa-bawa ke sih. Bener, Bos. Kumaha tuh Ica ngajelaskeun kan, Sa? Urang mah hubungan naon jeung si Randy. Mun teu percaya, tanyakeun tah ka budakna. Heh, Cak, dengekeun ya. Pira ku babaturan, so perhatian, so sweet. Ai, sampai kamu si Randy. Heh, Cak. Saya kan dieu mah kayak gitu. Ayeuna dengekeun putri sia teh nya. Lamun sakali-kali deui sia kanyahoan bebarengannya si Randy ku geng aing. Sia rek ditegelan dia. Bener tuh, Bos? Bener lah. Aing rek deketin saha we ge bebas. Kumaha aing we? Nu jadi maneh ngatu hirup urang sih? Jadi sakitu sia teh. Naha? Sia tuh sia ku aing. Nah, aing kudu sian ka maneh. Nah, sok. Maneh dahar sangu kan? Dahar. Nya aing geus sarua dahar sangu. Geus sarua. Nah, aing kudu sian ka maneh sok. Pikir tak otak sia. Anjing, dia gimana? Jaki.
Sekolah, sekolah. Iya bos, napa? Iya tanya, indungna budak awewe atau? Oh, no iya indungna. Iya. Heh, Bu. Tah, Bapak Ibu. Si Ica, anak ibu teh, budak awewe ateu. Atau? Bisa kamu ke batur. Wara tuh ku ibu, wara. Sarwana jeung indungna ge awewe atau? Bener bos, bukti nanya si Ica teh teu boga bapak. Oh, jadi si Ica teh anak haram. Haram. Palingan, sarwana jeung indungna. Dasar anak Cina. Cina. Nah, Apa sih? Mau bener ngurusin si anak Cina mah? Ayo bego bos. Wara tuh wara boga budak teh. Wara. Iya bos balik bae. Si dua kilo. Si miskin. Si gablay. Si bau. Si hantu. Cak, kunaon Cak? Teh kunaon? Tapi masih Cak kunaon? Kunaon Cak ini? Kunaon Cak ini Cak? Emang bener Ica teh anak haram. Emang benar itu anak Cina? Cak mau makan beli cantik gus mau. Nah, tuh sering gue cembili sama anak Cina. Cak, sing sabar gadis, sing sabar. Dari kumaha pun ada jalan ke rumah kieu. Sing sabar Cak. Nuhun, Pi. Ini mana? Assalamualaikum. Cak, Ica. Pi. Ica. Ica kunaon, Cak? Kita buk meni kusut yang bisa. Ica cari kunaon. Oh, Ica makin parahnya. Kunaon, Cak? Keren kemana naon? Padahal tumben. Oh iya, Ren Ica teh anu sok diobrolkan ku Randy. Mohon, Pi. Ini Ica teh. Kunaon cari mama teh? Cak, kunaon sih, Mama? Kering Pak RT. Pak dokter tuh Kalau di rumah lain Pak RT. Ica teh pusing. Kunaon atuh lain dibawa ke rumah sakit. Ese, Pak dokter surat-suratna tadi jangan ada Pak RT tadi. Oh gitu. Di mana tuh mamana? Kurang cek diperiksa enggak? ya ya teh. Ya nama-nama ya. Astagfirullah. Ya. Iya, Mai. Oh,
Kunaon maya teh ngalengit pugu-pugu. Ayeuna kepanggih di dieu. Kunaon, Mai? Tapi kenal kemana Ica? Aduh, Randy. Panjang caritana, Randy. Ya, nah, nepi kieu maya teh. Kunaon maya teh ngalengit? Nomor HP maya teh aktif. Nanya kalau guru maya teu aya. Kadulur-dulur maya ge eueun wapaleun. 50 tahun maya teh ngalengit. Kunaon ngalengit, Mai? Kunaon? Maya mah ngahaja ngalengit. Maya dari hate. Sugan teh. Milik Maya sorangan. Ternyata saat jadi kajeng Maya. Hati semoga istri. Hati nikah jeung batur. Jadi naon udah dipertahankan deui, naon? Aduh. Nya, bener. Waktu ngawinan maya teh, geus boga pamajikan. Masa salah ka maya. Geus boga pamajikan teh. Baru nikah boga ka maya. Bari teh terus terang gitu. Nya tadi nama ngerasa mampu gitu boga pamajikan dua teh. Maya kalah ngalengit. 2 tahun maya teh kalengitan. Hari ini geus maot, Mai. Harita, ngagadekeun di sorangan. Bari terus dengan Maya. Maya mah teu bisa kudu kita teu bisa. Maya mah kajeun nanggung pirang-bureuyeung ku salakian. Kajeun kata sarang ngurus budak ku sorangan. Susulumputan sangkan ulah kanyahoan ku keluarga Maya jeung ku Sanajan sakumaha ribuna ge, Maya mah geus nekat rek ngurus Ica ku sorangan. Alhamdulillah. Iya Ica teh anak Ica teh, jadi Ica teh. Nya Ica teh anak Hah? Delvi, non maksudnya? Naon? Urus ke data. Istri gelap mana? Si Maya. Aku kan mama gila, Ca. Mama bisa ngajelaskeun. Naon? Tidengnya teh. Ica ada kemana sih Randy? Mama bisa ngajelaskeun, Ca. Mama kan mama gila. 17 tahun Ica ibu mau bapaan kan? Tadi urus, tadi ngomong. Gimana kan? Kamu jadi mau kan? Lain. Ca. Ica yang palangsa. Kajen teh hidup miskin. Kajen teh salah dari Marina bukan? Lebih Ica balik sekolah kok kaca teh. Kamu kan bisa bangun kalau sampai kehidupan ini. Ini bisa enak. Ca. Kepikir ke mama kering deh ayeuna. Bisa makan. Berusaha kan jabatan mama. Minta bantuan ke tetangga. Minta bantuan ke bantuan. Minta bantuan ke si Randy. Jangan bisa ditolak kan. Sabar, Ca, sabar. Kamu mati tadi inget. Cek enak pisan. Aku gak si Randy. Lu tau kan dia. Kan jalan kan Ica. Ibu di jalan kalau anak cina. Ca, kamu jadi hati gitu-gitu kan. Jadi hati bener tadi gitu-gitu keluar tuh. Jadi hati tak.
Ica mah geus hayang gede-gede mah. Wah, jadi begitu. Anjing. Cak, Ya. Cak sabar. Ica. Cak sabar, Cak. Ya Allah. Ica apa? Pesan Ica. Ica. Cak. Ica. Ya, sabar, Mai. Cak. Cak.